simkuring pun Alvin Triandra Kusumajaya dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun ayeuna nyaeta mieling poe basa Indu. Kaping 21 Februari 2023 patepatan di SMA Bina Mundana Cicalengka nuju aya acara ngayakeun lahirna basa Sunda. Acara ieu diayakeun kanggo ngemotkeun lahirna basa Indung, dilajengkeun ka Putri Rosa anu aya di tempat. Hatur nuhun kanggo aya nu di studio sampurasun sadayana. Jadi ayeuna abdi nuju di SMA Bina Muda Cicalengka sapertos anu katinggal di Pengker. Ayeuna nuju aya acara mieling poe basa Indung. Jadi kumaha pendapat aranjeun tentang acara ayeuna acara mieling poe basa Sunda teh? Pami pendapat ti abdi pribadi mah saya pisan kumargi teh salah sahiji urang ngageuing atau ngajagi bahasa Sunda atau bahasa induk urang. Sareng pendapat abdi oge sae tuh pikeun ngajagi sareng ngabudayakeun bahasa Sunda anu tos redup. Pami ti abdi mun sae karena murid-murid bisa mempertahankan budaya Sunda. Sakitu we anu tiasa abdi haturkeun, salengkapna lanjut ka studio. Rupina sakitu warta anu parantos dirundikeun ku simkuring kapayeuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Nyaeta mieling poe basa Indu. Dina ayeuna Dina pangdeui sareng simkuring punhal Siti Mardiati sareng simkuring Alfil simkuring punhal Siti Mardiati sareng Hatur nuhun anu aya di studio sampurasun sadayana. Jadi naon? Pami pendapat abdi pribadi mah